Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 ujung kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ingat ieu teh engke jaga Baduy bakal jadi Kabupaten Baduy. Tambah kabupaten kedua Kabupaten Cigelis. Kabupaten katilu bakalna Kabupaten Gunung Kencana. Kabupaten kaopat bakalna Kabupaten Cibaliung. 4 kabupaten insyaallah bakal memenuhi persyaratan jadi provinsi. Jadilah engke provinsi ujung kulon. Bakal aya Kodam Jaya 35 tidinya bakal ngebentuk Banten 2. Ulah kaget engke bakal terjadi seperti eta iraha eta di mana geus timbul riwayat Syekh Yusuf anu nyaritakeun baheula teh dek ditumbangkeun Baduy teh ulah cek Syekh Yusuf kabeh kaget kunaon make jeung diulah kena nyarahoeun orang Banten bahwa di urang teh aya orang purbakala, mun di Amerika aya Indian, lamun di Kalimantan aya Eskimo, lamun aya Dayak, lamun di Garut aya orang Padukuhan, lamun di Banten aya orang Baduy. Baduy kebagi 3, aya Baduy Rohimah cek Syekh Yusuf, aya Baduy Rohyati, aya Baduy Rohmati. Baduy Rohimah Baduy anu bakal arasut Islam nu bakal ngebantu di mana geus terjadi provinsi Banten 2 bakal terjadi peperangan nu bakal dibantu ku Baduy Rohimah. Baduy nu kadua adalah Baduy Rohayati nu hirup antara mempertahankeun Islam jeung mempertahankeun aslina kabaduyan, yakni sok disebut tradisi. Nu katilu adalah Baduy Ruhmati, otomatis rohna mati. Istimewa Syekh Yusuf ngomong teh hampir-hampir teu kaharti ku urang. Sugan teh manu katilu teh Baduy Rohmati horeng ruh mati. Ruhna geus teu bisa diganggu gugat. Nu pertama berjuang asup ka lembur Baduy. Ia adalah seorang utusan Banten nusok disebut Wijaya nu pernah basantren nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur memperjuangkan Islam asup ka negara. Nah, padahal geus dilarang ku karuhun Banten ulah waka heuladan Wijaya kulantaran nyana boga titipan ti guruna kudu diperjuangkeun bae. Nyana terus berjuang, ternyata gelutlah nyana jeung oray rupana rupa orai tapi di dia nama ke mahkota kerajaan. Tidinya terus jada berjuang memperjuangkan Islam tapi Allah belum menghendaki. Nah ialah tumbanglah nyana di ditu aya kuburana di Baduy. Maka orang dia kudu menghargai jeung menghormati sebab nyana pejuang Islam. Nu engke bakal aya nu berjuang di tetesan ti Syekh Yusuf berarti teh Syekh Maulana Hasanuddin ketika Banten 2 geus berdiri lamun urang geus aya ngadenge Kodam 35 Banten 2 ujung kulon kakarak bakal timbul tetesan Syekh Yusuf nu nyana nyekelan wasiat bakal numbangkeun Baduy anu boga ilmu pucuk umun. Ilmu pucuk umun diakui ku ilmu Banten istimewa luar biasa. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nu mantak lamun ku Syekh Yusuf harida ditumbangkeun Baduy
urang moal nyaho kos kumaha bentuk baduy, kos kumaha nu asli, kos kumaha anu di kakina, kos kumaha anu patengahanana, jeung naon anu dilaksanakeunana. Urang lamun nyaritakeun baduy masyaallah karim horenganan penuh ku unik-unik. Nyaritakeun tentang baduy aya di ilmu thariqah, moal kaluar ti ilmu thariqah Banten ngabeberkeun tentang perjuangan Islam di Banten nu bakal diteruskeun engke lawanna. Rupa-rupa aya 3 lawan engke bakalna salah satu baduy rohimah nu bakal babarengan jeung urang berjuang numbangkeun baduy eta. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Luar biasa, percaya tuh percaya nyanggakeun sadaya-daya. Hanya jelema-jelema petapalah anu nyaho kana lalakon seperti eta. Insyaallah engke bakal bukti. Sejarah jalan ka dieu ge memeh dibangun, ulah bener mah geus nyaritakeun 5 tahun memeh jalan dibangun. Waktu kula nyaritakeun ke bakal aya jalan ka Citorek dirage, engke bakal aya jalan dipaksakeun ka Baduy. Ketika jalan eta geus aya, walaupun kukumaha tetep bakal aya gerage ngan kazamanan jeung henteu lain urusan urang. Seputar sejarah ketorikohan Banten, perjuangan Banten masih terus sebab kerajaan Banten secara zahir aya walaupun encan diakui, secara batin mah terus-terusan encan tumbang kerajaan Banten. Ulah dikira Banten tumbang, engke bakal aya Banten 2 seperti tadi nu dicaritakeunana. Urang lamun nyaritakeun kos kitu sakumaha kolot-kolot urang baheula nyarita. Lamun kolot urang nyarita ke anu kupas amat. Itulah para jamaah ulah sieun nu penting mah rawat bae diri urang, rawat bae keyakinan urang. Eta mah hanya lalakon nu boga lalakon. Sebab aya kesultanan di mana aya kesultanan aya raja, berarti raja teh memperjuangkeun syariat Islam. Atuh meureun kudu aya lawan. Di mana ndek berjuang namun lawan mah atuh ja kiai ge unggal poe teh ieu teh sabenerna mah berjuang terus-terusan we ieu teh berjuang ngabogaan lawan unggal poe kula ngalawanan sieu be kabet sabenerna. Aduh luar biasa. Teu daek eleh-eleh sial jasanya nama. Teu daek eleh-eleh jeung teu daek bener-bener. Teu daek batur mah narurutnya naman teu dibabawe ka deulina doang padama. Eta kos kitu nya. Ieu mah jaka deuluna tadi ge pajar nang mawa kula di Tangerang lain. Kula keur berangkat ti leuweung aya kaluar. Nah, cek urang minta mah bangunna urang leuweung ajak ka dia ke mobil urang. Atuh di mobil ge teu biasa ngomongnya mah ngan bareng asup ka Citorek aju jadi kasurupan nya mah. Ieu mah sebenarnya urang leuweung nya mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masya Allah karim horenganan ilmu teh rupa-rupa nu dicekel ku Kangjeng Nabi, ilmu putih, ilmu syariat, ilmu Islam eta bae diteruskeun ku sahabat, teruskeun ku para aulia Allah, teruskeun ku para ulama-ulama. Berjuang teh make kitab Al-Qur'anul Karim. Di sisi eta aya nu memperjuangkeun ilmu-ilmu hitam. Kabelah dituna jadi tukang sihir, jadi dukun. Atuh mangga bae eta urusan kos kitu mah. Masing-masing ja engke roh maka laluar menghadap Allah ieu. Atuh engke ge aya hidayah. Ya urang Baduy emang henteu loba kuari anu asup Islam ja loba. Tapi di samping lobana urang Baduy nu asup Islam, kapan urang-urang ge loba nu asup ka Baduy. Henteu bisa katahan tama kos kitu mah. Ja urang Tangerang ge aya anu kasulitan segala rupa. Susah bae cenah hirup aing ye daripada hese saat daripada mararat mending hese sakarat. Gas aing mah mending ka Baduy bae nyoplokeun iman. Emang teu saeutik kitu anu ada suka Baduy nyoplokeun iman. Cak itu geus ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun hadis, ngadengekeun pangajian, tetapi dicoplokeun hidayah endahan nyokot ilmu ti ditu. Tapi urang Baduy jarang ngadengekeun uraian Al-Qur'anul Karim, jarang kapanggih jeung kiai. Tetapi aya nu pernah ngimpi kapanggih jeung kula, ngimpi cenah kapanggih jeung sosok waliullah. Kabelah dia ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Akhirna nyana asup Islam. Hidayah mah mahal urusanana Gusti Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
teu bisa dicekelan ku kiai da Kanjeng Nabi jadi buah hidayah. Nu boga hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah urang pula mah lamun inget ka ilmu-ilmu kos kitu aya tah jelema ye nu katipu. Juga tipu ilmu atuh aya nu borangan geus sarua katipu bae nu borangan. Nu borangan di katipu loba katipu nu borangan. Aya jelema diondang ka nu hajatanana angkatan laut. Nyana di imah teh teleponan jeung babaturanana maka setelanana naon si urang kondangan batik. Oke geus. Nyana make batik. Ngan di benak hatina lantaran angkatan laut makan make serba putih. Mawanya na setelan putih-putih. Nu dipake di imah make batik. Jelema borangan makan hese. Akhirna mawa make batik nyana. Naik beca kan kulantaran hujan ngaririncik. Jadi batik da teh memeh ka beca teh kahujanan. Nah, cek nyana lah di jero beca teh make batik. Aing daripada make batik membasuh kieu mendingan ganti di jero beca make baju putih. Jadi batikna dikataskeun nyana make putih. Begitu datang kan hajat deuk magrib. Datangna ka dinya. Dukang beca teh apan ai hujan mangaririncik ditutupan hareupna. Begitu dibuka kaget tadina make batik kuari make putih-putih ngajoak. Pocong cak jalan teteh. Bunga beca mah blon. Atuh kaget kabeh. Emang aya pocong? Iya pocong cenah pocong. Tadi keur asup ka beca mah make batik kuari ngepeh putih-putih. Tah eta kan borangan mah kos kitu. Ieu ge tah. Teu meunang manggih kokorosakan. Pedar pocong bae nyana. Dibere ku kula wiridan ieu wiridkeun sholawat sapeting 444 nya jeung geus kolot. Geus kaambe ieu na geus bau kuburan cek kula teh. Geus bal ka mana deui. Baca. Cek insyaallah lah. Wiridan jam sabaraha cenah ke? Jam 12 ka ditu atuh ai wiridan mah. Insyaallah. Di wirid gunya kabeneran beurang atas aya nu paeh. Beurangna tadi teh saya mau tatanggana. Nyana mikiran mah sholawat ya aing dibaca kumaha mun aya pocong. Sholawat mah ini khusuk kumaha cenah. Geus kolot kieu masih kena borangan kene bae. Masyaallah. Begitu dibaca kakarek menang 3 doang geus culak-cileuk bae. Aya pocong ge. Aya pocong. Geus culak-cileuk bae ya Allah. Eta nu borangan mah kos kitu teh nu borangan mah kabeneran. Aya budak nyekel ucingna di kongkorongan ku kantong kerese didinya ditendeunan batu korotak mun leumpang kokorotakan kan eta leumpang deui di hareupeun nglawangnyana atuh langsung karak menang 11 doang sholawat dibuka ku jana langsung nangkep pamajikanan cek pamajikanna kunaon ka haji ngomong cenah pocong di mana itu kokorotakan bae ditangkep kencengnya sama pamajikanana cek pamajikanna tek moal peuting gitu teh pocong pamajikan mah kos kitu bae sia teu meunang bae urang wiridan haju ditoelan bae nah tapi di ditu tah mah di dieu mah leuwih parah sabarang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nailah rahmat Kangjeng Nabi nyorot ternyata rahmatan lil alamin kasorot ka unggal lembur kasorot ka unggal daerah mun lain rahmat Kangjeng Nabi nyorot ka dieu moal bisa kieu berarti di diri urang aya nur Allah aya nur Kangjeng Nabi tinggal nyingkapkeunana bae sing bisa abeh nur ilahi jeung nur Kangjeng Nabi bener-bener karasa ku urang kanyahoan geus karasana kumaha kanyahoan geus karasana pinuh ku adab tata krama jeung daek ngalaksanakeun syariat ketika jelema aya tata kramaan bagus sesuai jeung Al-Qur'an sesuai jeung hadis ngalaksanakeun syariat salatna puasana zakatna hajina mun nyada geus nisab eta berarti nur Kangjeng Nabi na geus kaciri tinggal ngabongkar rasana supaya karasa Kangjeng Nabi kurang hadirna di hate supaya karasa nur Gusti Allah karasa di hate na etalah supaya dibongkar diperdalam deui kula mengamati di dia luar biasa di dia teh seakan-akan kos kerajaan kos kesultanan lantaran geus aya adab-adaban mun urang nyaritakeun benda kerep Cirebon
di pangjumaahan teh ieu barisan leluhur kiai 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 kiai. Barisan kedua ustad 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 ustad. Barisan katilu ieu adalah kitu bagian anak-anak anak-anak. Barisan kaopat masyarakat tokoh-tokoh tokoh-tokoh. Barisan kalima dan selanjutnya. Ketika kiai ieu encan hadir nuanien ilah Cirebon Kesultanan Cirebon benda kerep Kiai Soleh Mbah Soleh Kiai Muslim Kiai Kaokab Kiai Zaini nu bapak kolot kula masantren di ditu nyaho sejarah benda kerep nyaho deui ku ari lalakon di dieu ieu teh adab kesultanan adab kerajaan tata krama seperti eta luar biasa. Berarti aya meureun kesamaan antara Kesultanan Cirebon jeung Kesultanan Banten diterapkeun di dieu. Malah di Bantenna nu eueuh ku hari. Malah di Bantenna sepi. Urang asup ka Banten aya adab teu aya. Urang asup ka masjid aya adab teu aya. Malah bercokol di Banten teh perebut wallahu alam naon diperebutkeunana. Nu jelas urang mah kuari bersyukur ka Gusti Allah masih kene aya tata krama jeung adab-adaban kesultanan, adab-adaban aulia-aulia Allah. Kitulah para aulia Allah. Henteu pernah we ka guru teh suul adab. Henteu pernah we ka guru teh nganyerikeun. Teu pernah, paling negor dengan penuh adab. Dengan adab seperti eta jelema bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Dengan tawadu bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Mantak sabenerna mah di daerah Citorek teh aya kekurangan, aya kaleuwihan. Sarua di daerah mamana ge aya kekurangan, aya kaleuwihan. Geus kekurangan jeung kaleuwihanana urang saring hampura, saring jungjung, saling doakeun. Atuh kula khususna sarombongan ti Tangerang ka dieu silaturahim inti nama jalain rek ngaji-ngajiteun rek parawan urang dieu sugan aya padahal mah pamajikan gue lagi milu sebenarnya mah ngan ieu mah nanyakeun parawan ge lain jangkul ajang ieu we nu kararieu ye atuh sia mah moal daekeun urang dieuna ge sanu daekeun jing wis kitu amat jing itulah para jamaahnya jadi silaturahim antara kula jeung sarombongan jeung urang dieu ulah aya hijab ulah aya sekat kula urang dieu sarua pada makhluk Allah Subhanahu wa taala pada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana